euy. Yah, Jamulin jeung si Uhim. Si Ohim kemari daek we diajak suit, padahal mah langlayangan tengis benang. Daek we diajak suit dilicikan jadi karunya. Kan ayeuna kemana deui? Woi, tembak. Alah, yang kalah lompat palingan semut. Ini tekan baru di umutnya. Hem. Lah, ini trek naon deh. Kadia tau anglin deui. Hem. Anjir, balut si Ohim gara-gara kamari jika nama layangan. Sorangan si Ohim kabur pundung anyangan nu amis-amis sarung paning bobahan wang mam. Lah, ini koream jeung si eta teh. Ya. Him. Eta si Ohim ngungku gue kawas lasun. Ohim. Hey Ohim teh kunaon? Kurang naon. Nah atuh baeud wae ieu abi oge apal Ohim mah pedah kamari langlayangan. Henteu. Atuh terus kunaon Ohim teh? Atuh naha bat baeud. Diu. Ieu Him maneh teh ulah waka hayang nyerah. Ku pedah gagal. Kapan kegagalan ge henteu pernah nyerah ngagagalkeun maneh. Geus ayeuna mah sing jadi contoh jang engke arurang ka hareupna Him. Inget Him, hasil moal ngahianat kana usaha eta amanat ti si Abah. Abi ti heula Abah ngomong ka Abi lucu. Ulah baeud ayeuna mah ulin. Poe naon? Hayu. Naon we? Oh heueuh. Abi boga surprise. Yang Ohim. Naon? Hayu. Ohim, Abi boga upih. Ohim numpak, Abi digusur. Yuk. Oh gitu. Heeh, hayu. Heeh, sok atuh. Abi digusur. Bisa lah guys, bisa. Adik sekali sewang mah. Ayo, sok atuh. Ohim cepeng. Areunahnya. Tapi berat. Kapan cung Ohim oge dina sagala rupa aya paribasana jeung filosofisna. Heueuh nya.
Tah eta ge sarua morolang layangan oge. Aya hartina. Oh, heuh tuh, hampura we nya. Heeh, ku abi ge da tos di Hampura. Dek jeung saha deui abi ulin anger jeung Ohim. Heuh atuh. Ayeuna naos moal? Dek, Ohim bade. Nya, ayo atuh. Terus murid ah. Baliknya. Ayo.